Amang kernaon mang? Duh. Aya naon gitu? Biasalah keur ngebon. Oh, pantesan mang ku adul di teangan ka ditu ka dieu. Aya naon atuh nila reuwas? Adul teh keur kamari teh inditnya ka lembur. Terus Adul teh ngimpi geura mang. ngimpi naon? Ngimpi amang nyamperkeun ka lembur adul. Terus Duit 500.000. terus kumaha? Ayeuna adul ek nagih ka amang. Iya nya ayeuna nginyeumna tina mimpi, ayeuna nagihna tina nyata. Salieur aing maneh mah cemplak penetrasi lah. Lieur aing. Karena Kang? Lah biasa tas moe hayam eta ya. Hade kieu hayang teh. Yang adunya ieu mah nya. Ieu mah tuh nya hayam adu atuh ieu mahal ieu teh. Juara atuh mahal kitu mah Kang. Geus juara sebenarnya geus sabaraha kali ieu teh. Hebat atuh lain juang atuh Kang. Ieu ge aya nu nawar 5 juta malahan mah. Ngan hayang leuwih ieu teh ya. Hade atuh Kang kitu mah si aya nu nawar 5 juta mah. Jadi akang teh hayang leuwih. Hayang leuwih. Kieu atuh Kang carana. Lamun hayang boga leuwih mah cenah 5 juta. Ieu hayam ku akang pencit. Alah, ngomong naon ya? Kang, Kang, saudara apa? Terang teu Pak Soekarno. Terang. Matakna teh sing sering maca buku-buku sejarahnya. Ayah, terang terpasung kono. Pasungkono saha? Makana sing minang maca wa ibu. Anjay.